Sampurasun pamirsa anu dipiasih ku Pangeran. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang deui sareng pribados dina acara paniis manah. Namun sate acana urang ngawitan acara ieu, mangga urang sami-sami nyuhunkeun Roh Suci ngauban urang sadayana. Urang ngadeueus ka Pangeran. Nun ama anu welas asih dina danget ieu abdi sumujud lebet ka pangkon ama. Neneda nyuhunkeun leah manah ama masihan hikmah ka abdi-abdi sadayana supanten abdi ngartos naon anu seja didugikeun diwurukeun ku anjeun ka abdi-abdi sadayana. Auban abdi sadayana. Abdi siap ngadangu diajar ngalarapkeun piwuruk anjeun dina kahirupan abdi. Hatur nuhun ama. Amin. Pamirsa, dina acara paniis manah danget ieu nyandak jejer hate nu gumbira hirup anu bermakna. Dumasar kana Siloka ayatna Siloka pasal 15 ayatna anu ka-13 dugi ka-17 atuh nu janten ayat luluguna dicandak tina Siloka 15 ayatna anu ka-13 anu kieu unggalna. Jalma nu keur meunang kabungahan budina marahmai. Ari nu keur bingung mah nguyuh. Kacarioskeun pamirsa aya hiji sepuh anu basajan, anu sederhana, henteu lubak libuk harta. Namun pamenteuna teh marahmai. Benten deui aya hiji tatanggana beunghar tapi katingalina teh nguyung sareng rumahu luhlah ngaraos kirang wae henteu puas. Benten sareng anu sepuh tadi sok sanaos bumina ge tebi disebatkeun sae tuang leueut saayana tapi disyukuri kalayan pinuh ku kabagjaan. Nah, ku hal eta tatanggana sareng sepuh eta urang tiasa nyindekeun yen kakayaan teh sanes hiji ukuran kanggo kabagjaan, tapi soal hate. Aosan tina Siloka 15 ieu anu ayat 13 dugi ka-17 utamina anu ka-13 ieu negeskeun perkawis kaayaan hate anu mangaharuhan kana kahirupan urang sagemblengna. Hate anu pinuh ku kabagjaan bakal katingal tina pamente anu marahmai. Aya sumanget anu ngagedur ngadina ngajalankeun hirup sadidinten. Sabalikna upami hate urang anu sedih, bingung, pinuh ku kahariwang bakal katingal tina pamente urang. Kumaha katingalna? Nguyung, taya sumanget. Raja Salomo negeskeun yen mending keneh dahar saukur jeung lalab jeung jalma nu dipikanyaah tibatan dahar daging tapi bari aya kangewa. Eta ayat aya dina ayat anu ka-17. Hal eta ngingetan urang yen hubungan anu ikhlas, ridho eta teh langkung luhur hartosna, maknana tibatan kamewahan tapi sok aya wae pacokregan. Dina kahirupan ieu seringnya bahkan panginten urang dina dudunya urang medah-meduh milali harta, ngudag karir, oge kasuksesan, dugi kahilap kana kabagjaan sajati
anu pinuh ku kaasih sareng katengtreman hate sanubari. Kabagjaan anu sajati tetiasa dipeser atanapi dihontal ku kasuksesan dunya. Siloka ngajak urang kedah ngajaga hate milarian kabagjaan dina kasederhanaan. Ngahargaan hubungan anu didasarkeun kaikhlasan. Kujalanan manah anu pinuh ku rasa syukur sareng gembira, urang tiasa ngajalanan hirup anu tentrem anu tenggap kapangaruhan ku hal-hal di luareun hirup urang anu henteu sapagodos sareng pangersa Pangeran. Mangga pamirsa, urang ngadeuheus ka Pangeran. Dun Pangeran, hatur nuhun. Anjeun tos ngawurukan ke abdi-abdi sadayana supanten tiasa nembongkeun pameunteun anu marahmai dina hate anu ikhlas, anu ridho, anu pinuh ku rasa syukur. Harta teh sanes hiji ukuran kanggo kagembiraan. Wurukan emutkeun ka abdi-abdi sadayana supanten hirup abdi ieu nunjukkeun rasa syukur anu kawitna ti Pangeran. Hatur nuhun Pangeran. Paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus juru salamet abdi sadayana. Amin. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa didugikeun panglemnyepan dina danget ieu. Pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap di komen, like, sareng subscribe. Margi ku jalaran eta urang tiasa ngamasyurkeun Injil kasalamatan. Cak hatur nuhun.